Peuting harita kuring balik dagang ti Cianjur. Rek balik ka imah nu aya di daerah Pamucatan Padalarang. Balik teh harita mah rada kapeutingan. Hal sarupa kitu teh geus teu jadi hewagan keur kuring mah. Jeung deui geus jadi biasa we keur kuring mah. Kuring ngadon dagang ka daerah Cianjur barijeng didugdag. Nyeta indit subuh balik ka imah peuting. Matak kajeun wayah kumaha peuting nage geus pasti we kuring membalik ka imah. Satepina di jalan anu rek buru kalembur kuring nya daerah Pamucatan, kuring langsung turun tina beus. Saturuna tina beus, kuring teh masih kene kudu lempang muru ka imah. Di tempat pangheureunana beus rada lumayan jauh ka imah teh. Nya kira-kira aya kena 2 kilometeran. Can jauh kuring lempang, nya kuring ngarandag heula bari ngodokan saku. Anu maksud kuring terek ngarokok. Sing horeng rokok dina saku teh ngan ukur kari cangkangna. Atuh kuring balik deui ka deukeut tempat pangheureunana jalan. Maksud rek neangan warung anu masih keneh muka. Anu niatna kuring rek ngadon meuli rokok heula. Hal sarupa kitu teh kuring inget kana caritaan ti kolot. Lamun urang balik peuting sarta lempang ka daerah anu kasebut rada geuman, cenah kudu bari nyundut rokok. Ti jalan menuju ka imah nu aya di Pamucatan teh kudu ngaliwatan anu rada kasebut geuman. Ngahaja kuring motong jalan. Da lamun make jalan biasa mah rada lumayan jalanna kudu nguriling. Kusabab hayang tereh tepi ka imah nya geus we sok sanajan ngaliwatan jalan anu hara-haraeun oge teu jadi masalah. Kusabab leuwih deukeut deui. Geus meuli rokok mah kuring langsung neruskeun lempang muru balik ka imah. Sajeroning kuring lempang sok sanajan bari ngarokok oge nya angger we rasa keung mah aya. Sok komo pas tepi ka daerah pakuburan aya tuh bulu punduk ada dakting carengkat. Rokok geus beak sababaraha batang, sedengkeun lempang kakarek setengah perjalanan. Masih keneh rada lumayan anggang tepi ka imah teh. Pas tepi ka palebah jalan anu aya kuburan, didinya teh aya tangkal kai anu lumayan gede. Kuring ngeureunkeun lengkah sabab karasa aya nu ngadon ngawuran barijeng sorana kadenge maralak. Kuring luak liuk bisi aya jalma anu ngadon ngaheurian ka kuring. Kuring ngalengkah deui kakarek salengkah ujuk-ujuk kadenge deui sora maralak anu ngawuran. Atuh kuring eureun deui bari ulah teret ka sabudeureun eta tempat.
Nepi ka anu katilu kalina kuring jadi ngerasa penasaran. Nah saha jeung nah naon eta anu maralak teh. Punten ka anu ngagegeh di dieu, abdi bade ngiring ngalangkung. Sanggeus kuring cacarita kitu, ujug-ujug karasa aya angin anu nebak kana awak. Malahan daun tangkal kayu oge katingali cing aroyag. Sok sanajan ngan ukur kaca angan ku cahaya bulan, tapi panon kuring jadi manco ninggali kepala bahandapeun eta tangkal kai. Panon kuring jadi manco ninggali kepala bahandapeun eta tangkal kai. Di palebah eta tangkal siga aya makhluk anu keur nangtung. Barang disidik-sidik gebuk. Kuring jadi ngerasa ruas pacampur jeung sieun. Sabab anu aya ngajirim dina handapeun tangkal kai teh lain jalma biasa. Meureun eta nu disebut kunti teh wujud makhluk katinggali ngabeleg-beg bodas bari buukna ngawig-wig. Sok sanajan beungeutna teu pati katinggali jelas, tapi tetep rasa kasieun aya. Harita kuring ngawani-wani maneh ngomong maksudnya ka eta makhluk. Sabab masih kene aya panyangka bisa eta makhluk anu sarupa kitu teh jalma anu ngahajar rek nyingsieunan kuring. Saha maneh? Maneh teh jelema atawa jurig? Lamun jurig tong ngaganggu ka kuring. Da kuring oge teu ngaganggu ka maneh. Sanggeus cacarita kitu, ujug-ujug kadenge manehna nyikikik. Eta makhluk cicikikikan seuri semua anu ngeunah. Lain ngan ukur seuri, malahan katinggali ku kuring eta kunti teh ujug-ujug ngalayang ka luhur sarta tuluy entrep kadon diuk dina dahan tangkal kai. Sok sanajan sieun, tapi kuring masih kene inget kana purwadaksina. Harita kuring babacaan sabisa-bisa. Malahan inget kana kalimah pamere ti kolot. Cenah eta kalimah teh keur panjinglar jurig. Sanggeus kuring macakeun kalimah-kalimah eta kunti nyebut-nyebut panas. Nasigana wae pangaruh tina kuring macakeun eta kalimah. Tapi sok sanajan geus kitu oge, eta kunti masih katinggali ku kuring. Bari angger nyebut-nyebut panas teh bari terus cicikikikan. Kusabab kitu kuring babacaan teh ditarikeun. Maksud supaya eta kunti teh teu nembongan deui ngahareuyan ka kuring. Aya manfaatna tina babacaan. Malahan pangaruhna leuwih ti mimiti. Ayeuna mah kunti teh kadenge nyebut-nyebut panas meni melengking. Sanggeus kitu eta kunti ngomong ampun. Awakna nu keur diuk ucap angge dina dahan kai. Katinggali jadi rada samar-samar. Bekilila leungit jadi haseup. Nepikeun ka leungitna ti hareupeun paninggali kuring. Sanggeus eta kunti ngaleungit mah kuring oge nuluykeun deui lampah. Keur kuring jongjon leumpang, aya kana 10 meteran di hareupeun jajalaneun kuring. Kuring ningali aya anu buleud, beureum jeung semu hurung.
Kuring eureun bari ningali ka hareupeun, nyidik-nyidik anu aya di hareupeun kuring. Kusabab jarakna masih rada jauh, kuring oge ngawani-wani maneh ngadeukeutan anu buleut bari jeung urung tea. Barang geus deukeut, kuring langsung ngarengkog. Nah geuning anu buleut bari katingali semuhurung teh bet aya awakan. Beuki lila tambah katingali jelas. Nu katingali buleut teh geuning panon salah sahiji makhluk aneh. Eta makhluk huluna siga oray, malahan awakna oge siga oray. Ngan anu jadi heran, makhluk anu siga oray teh gedena sagede pingping, tapi panjang nama ngan ukur 1 meter. Panonna makhluk moncorong bari katingali letahna lel-lelan. Sukulir ibarat dipaseu, kuring teu bisa ngalengkah, teu bisa nuluykeun lempang. Sabab umur-umuran kuring kagarek ningali makhluk anu sarupa kitu. Lamun seuk oray moal teu meteran panjangna oge ari gedena sagede pingping mah. Anu jadi heran, ongkoh gede tapi pondok. Kuring gegerendengan dina jero hate, sangkan teu diganggu ku eta makhluk. Punten, kanu ngageugeul ieu tempat, abdi bade ngiringa langkung. Sanggeus kuring ngomong gitu, ujug-ujug aya angin anu nyeor. Dibarengan kadenge aya sora anu nyarita. Malahan eta sora teh siga eta makhluk aneh tea. Sorana aneh kadenge ku kuring. Manehna nita init ka kuring anu masih keneh ngajentul di palemah dinya. Dak dumadak sanggeus aya sora kitu, saharita oge suku kuring jadi bisa ngalengkah deui. Malahan sanggeus kitu kuring langsung lumpat ngajauhan eta tempat. Pas tepi ka lembur, kebeneran penting eta aya hansip anu keur ngaronda. Saacan tepi ka imah teh, kuring ngadonere heula di pos ronda. Kusabab kuring lulumpatan, nyaronda oge ngarasa reuas. Malahan kuring langsung dipegat. Sababaraha menit, kuring ngarerekeun heula kacape. Can wakat cacarita ka eta ronda. Sanggeus pikiran teger, kakarek kuring ngobrolkeun naon wae anu geus karandapan bieu di perjalanan. Ronda ngadenge caritaan kuring sarupa kitu teh rada heran. Pang-pang nama lamun dipegat ku si beureum tara aya nu bisa ingkah. Malahan batur mah lamun dipegat kitu teh bisa tepi ka teh elingna. Kabeh ronda anu aya di pos muji ka kuring anu bisa init ingkah tina pangaruh si beureum. Nya numutkeun keterangan ronda yen eta makhluk anu sarupa kitu teh nya anu ngageugeuh eta patempatan.
manehna sok nembongan kanu parang ngaliwat kapal badinya dina saban malam Jumaah. Geus ngalaman kejadian sarupa gitu sarta geus menang beja ti warga sejen mah kuring di mana balik gawe peuting taradaek leumpang ngaliwat ka palebah kuburan nya kajen nguriling sok sanajan jauhna 2 kali lipat. Peuting harita kuring balik dagang ke Cianjur. Rek balik ke imah nu aya di daerah Pamucatan Padalarang.